Abah, Udin tamat puasana. Alhamdulillah atuh cu, ari tamat mah Abah mah bangga kasih lain teh. Nuhun Abah katampi ku Udin. Hanya Abah, Udin ge bangga ka Abah. Sami-sami jang sing cager bagernya sakitu we ti Abah mah keur marane. Insya Allah Abah. Udin teka rasanya sabulan lilana puasa ayeuna geus malam takbir deui. Aslina Abah teka rasa geus lebaran deui isuk teh. Cikene munggahan ayeuna geus takbiran. Abah teh ka masjid moal. Nya atuh ka masjid. Sok atuh geura siap-siap Udin. Urang takbiran. Hayu Abah, Udin siap-siap heula nya. Sok da Abah ge sarua rek siap-siap heula. Udin, hayu Abah ge siap ye. Ari si Idin ka mana? Asa teu nempo budak teh. Udin, ari si laing keur naon? Nah, atuh nembalan. Sare meureun si laing mah. Saha Abah nu sare? Gelo kehed. Abah reuwas geus di mana si laing teh? Teu ti mana-mana. Ieu aya tukangan Abah. Lain ayeuna. Tadi geus buka puasa langsung ngaleungit. Oh, tadi ngomong atuh eta geus teu si Kudil. Oh, yang geus geura siap-siap urang takbiran. Si Udin bari teang bisi hees teu nembalan wae di gorowan teh. Oke. Hayu atuh Abah, geus siap ye tinggal mangkat. Nya hayu Abah mah. Kasep euy si laing teh. Rapih deui. Ulah ditanya deui Bah, ari kasep mah geus ti lahir. Kasep bakuda si laing mah. Teu balik aki-aki teh. Nya da aing teh keretek. Kunaon Abah? Seserian. Teu guna naon Din, hayang seuri we. Hayu atuh. Geus siap ye. Nya hayu. Hayu Din. Nya hayu nyamper heula si Kudil kan? Nya atuh, kan rek bareng ka masjidna. Assalamualaikum. Kudil, ayo orang takbiran. Buru atuh Dil, menilila. Potok, kurnaun. Itu gerak aya didinya. Idin nyamper, nah Kudil geus di mana? Kudil geus ka masjid bieu teh. Tugan teh Idin geus di masjid. Itu gerak teu balik. Tadi nita aing nyamper kari-kari geus ini ti heula. Yang geus ayo atuh. Lamun lain babaturan geus bijieun bala-bala sia.